parah nih. Aduh. Ya ingon ko. Iji acan jama kay. Aduh, anjing balik ayo newan ako iji acan ya. San! Milo. Milo balik aing san. Ayo mah. Jauh kene balik ya. Mau aja nak kerada manteng ya. Milo acan. Ayo, untung aya Asia san. Aing mun tadi lembang tadi itu jauh san. Nuhun san. Aing sendal aing mana? Apa lain mah? Nah nyebutkeun teh apa pan aing tadi memakai sendal? Ah, bentuknya urang mah. Sendal aing dipakainya tuh. Ayo menu urang. Nu aing eta mah. Urang. Aing sendal aing mana? Teuing. Sendal aing ieu mah. Nu urang. Sendal aing ieu mah kana jadi. Nu urang. Nu aing dipapake sia mah. Sendal aing ke mana? Sia mah ka aing teh nganggap keur mabok aing normal keneh san. Sia mek diarahnya sendal aing. Cuma tengah urang. Nur urang-urang nu kumaha geus pokok sendal aing. Duh, lieur aing mah. Aing kana keur mabok teh kieu unggul nah. Mabok kumaha goblok aing normal keneh ieu teh sia teh. Aing normal keneh. Heeh, tuh normal. Mabok kumaha aing ngok jang-jang keneh ieu. Heeh. Balik. Nah, mah. Sendal aing ieu mah. Nuhun san. Rongsok. Ah, rongsok ah. Tegaduh rongsok naon atuh? Manawi gaduh sepeda tilas. Oh, nu gaduhan sepeda tilas mah si Mang Jack. Tuh bola di tubuh mina. Oh, mun atunya. Nuhun. Atuh nuhun. Siap. Di mana we milik macet karek menang saeutik euy. Geus aya deui. Ieu sia euy mah bacek teh. Tapi di mana sepeda nya? Oh, itu tuh meureun tuh. Jir, sepeda nama alus kene euy. Wah, wani mah aing salawe mah. Bana ge alus kene waras ge warteu kene ieu mah. Weh. Kapanggih ku aing sirek narik sepeda aing. Hanteu aing mana maling. Usaha-usaha ngarongsok nu balen sia teh bebelian lain sagala digubug. Paingan sepeda anak aing. Oh, berarti sia lain ukur kana rongsok. Hayam aing kamari nu jago leungit. Jih, aing mah teh Pasti nyaho. ku sia. Hanteu aing mah teh mah Ah, jeung naon liukeun. Hayu ka TKRW jeung aing. Bieu buktina tah. Isukan mah aing masang CCTV. CCTV meureun. CCTV. CCTV. Heuh tah eta. Goblok sepeda anak aing geus digubug geus Urang sia. nempan hungkul suara dijual. Geus uang KRT nama geus kabukti sia tah geus dicepengan sepeda anak aing. Gawe naon KRT? Sia paling sepeda aing. Aing mah teh maling ieu da. Nempan hungkul. Tah anjing saksina pot kembang tah sok layak. Sia gubuk KRT. Ulah iya. Ka gomeser ulun. Awas mun sakali-kali deui ku aing. Untung sia aing berbaik hati ka sia ucup. Teu nyangka ngarongsok si goblok barek papaling. Ah, si goblok kana karugi aing. Ku aing datangan deui budak urang nu tadi tah. Ieu segala ngepas ieu di jen sarangka bedog ieu. Ieu mah pas euy. Sia naon maksudna Ken? Sepeda moal dijual, nyebutkeun dijual. Nah saha nu nyebut teh ngajual sepeda? Sia ke tadi nyebutna baca ke jual sepeda. Pan maneh tadi nanyakeun boga sepeda tilas. Si Mang Jack nu boga sepeda tilas mah nyawa teuing masalah dijual henteu mah. Si balik sia teh Ken mere info teh, si makal kamera info jongklok. Aing kakak didenda tuh ku Mang Jack 100.000 gara-gara sia. Terus sia yang kumaha? Ih, henteu. Urang mah bebeja hungkul, sepeda Mang Jack teh mau terus dijual. Sia tadi naon nyereng-nyereng? Henteu, eta mah heureui. Hayu, ah. Yo. Rancatan tuh. Una. Dua. Sugan aing teh heueuh we wanian. Anjing dalam budi mah mending galak pisan euy. Hah, aing kalah karugi mah, lain kalah kauntung. Sal, wayahna ka dieu urang tek lagi duit, Sal. Wayahna teh mah kudu dibayar, da aing keur ngider ge eueuh ayeuna mah teu kemeunang. Duh, atuh sia mah ulah ayeuna atuh cup isuk. Ah, sia isal hawe isuk-isuk. Aing mayang ayeuna ked, da aing butuh lagi ayeuna. Deng, atuh cup na teu karunya ka aing. Isuk atau isuk? Lah, sia mah hayu dipekarunya mah kira bayarna ked. Aing keur aya teh angeun Sal, keur butuh duit. Sia aya ku kabina-bina kehed.
Aing duit sakikieuna sia mah. Tega pisan. Aing muga gocap-gocapna ya. Ayo kocap deui Ken. Oh engke atuh deui sia mah. Sia mah. Aing teh bukan Aing rebutuna ge 100. geus jig lah. Ayo utang teh bayar gerak kunyu. Oh pasti teh dibayar sia teh. Bayar ngan kocap, misal sia teh. Bayar isuk mah Ken. Ucup. Cup. Naon misal? Ka dieu. Ka dieu lah. Si kunyu lain naon dia tuh nya. Naon deui sia kunyu? Aing utang aing teh sabaraha? 50. 50 deui. Oh, Yo ku aing lunasan. tak kitu sia teh bayar Ken motong hese. Oh, atuh sia teh enggeus pan aya mah lunas. Oh, gua sal, aing gedar aing mah. Lunas oh. Oh. Dibayar oge ti si Isal euy. Aya jeung ngaduitan sepeda. Mayan 100 ge pan. Tah ieu gocap. Ieu gocap. Ih. Nah kemana duit aing? Pernah asa nu aing teh. Dipesakan euy gocap deui teh. Anjing eueuh. Anjing eueuh ieu mah ngaduitan sepeda teh. Nah kemana nya si goblok teh pan dari teh dipesakan euy. Anjing. Apes we jeung apes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya. Sore. Kita sebagai calon pengusaha muda, kita belajar sekarang tentang pelajaran apa? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Oke, Bapak akan mulai. Bahasa Sunda. Mungkin di zaman milenial ini, mungkin kalian tidak akan pernah tahu arti bahasa Sunda yang sekarang mah jarang didengar. Akan hampir musnah. Satu. Tikudawet. Minuman, Pak? Bukan. Minuman itu dawet namanya. Ini mah tikudawet. Siapa yang tahu arti dari tikudawet? Silakan acukan jari. Saya, Pak Guru. Apa arti dari tikudawet? Tikudawat itu sejenis parab kucing, Pak. Tikudawat mah tikait, Pak. Nah, itu yang benar. Kata selanjutnya. Bahasa kedua arti dari tigebrus. Siapa yang tahu dari tigebrus? Ada yang tahu artian dari kamu Bapak lagi ngajar itu perhatikan yang benar. Aing eta mah. Nah, geuning hayang-hayang. Pararadu. Di sini sekolah itu mendidik murid supaya menjadi pengusaha muda yang sukses. Kalian malah ribut keluar. Keluar dari sekolah, keluar. Aduh, Pak. Keluar. Keluar. Si unggul, Pak. Kamu juga sama, keluar. Keluar. Gara-gara maneh da. Iya, dah jadi we aing diusir. Kumaha aing ye bebeja ka kolot ieu balik jam sakieu. Mau atuh. Aing mah. Sia da kunyuk teh heureui wae sia mah. Bisa gagal aing jadi jelema sukses di keluar. Oh gara-gara maneh. Oh sia da aing pan bogo ka we teh. Kunyuk teh heureui wae sia mah. Ngelek geuning. Sok kumaha jeung aing. Sok kumaha? Sok gelut. Eta mah gebetan aing kuya sia teh. Dar nah marukankeun aing ngek mundur, sok. Bagus balik lah. Ah, sia kunyuk teh. Goblok dia motor aing kakara ruksak si botak. Ku aing teh dimon. Oh jama ku aing siksa eta si botak. Goblok dia motor aing kakara ruksak. Ngeder menang deui. Goblok. Nah, naon sia goblok-goblok ka aing? Bejakeun ka Bapak sia kunyu. Motor aing tadi dicecekan ka Bapak sia. Bejakeun gelut jeung aing gitu. Memeh jeung bapak aing ngeder jeung aing heula sia teh. Aing mau urusan jeung sia, aing mau urusan jeung Bapak sia. Kagok urusan jeung sia mah. Dar jeung aing sok kumaha? Kalau aing mah jeung sia mah, aing mah jeung Bapak sia Ken. Heuh pan sarua ieu eta ge sok. Aing mah jeung Bapak maneh. Lain jeung maneh. Heuh sia nantang ka bapak aing mah tuh sarua jeung nantang ka aing sok kumaha maneh? Henteu sah henteu. Jig we sah jig. Enggeus henteu. Siksa ku aing. Nggo sia. Balak keneh. Anak tadi si botak ieu.